salapan sasi lamina hidup dikandung kuno jantan indung siang kalayan wengi mamah tekendak ngadua karobil izati neda palai dipaparin putra putri anu sampurna salamet walunya sapurna mamah dina danget ayeuna disakseni ku kadang wargi abi sejaga haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kahasayan anu parantos dipasikeun ka abdi sadaya rumaos mamah ti alit dugi ka abdi ayeuna sejaga rumah tangga abi teu acan tiasa mulang tarimakeun kana janten indung mamah hapunten kanu samudaya kalepatan abdi kumargi aya paripaos surga ada di bawah telapak kaki ini. Cukup ya, silakan dibantu untuk dibersihkan, dilap kembali. Setelah dilap dicium kaki mama ini merupakan tanda bakti kasih dan sayang seorang putri dan putra kepada mama tercinta. Mama abi nyuhunkeun pidoana ka mama doakeun mugia abi tiasa ngajalankeun rumah tangga anu sakinah mawadah tur warahmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Cukup silakan disun kening. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun Gusti sembahan-sembahan abdi sadaya abdi tekendat-kendat ngucapkeun puji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala Bapa tangkal darajat ngatik ti leuletik ngakot ti bumudak kasuh ti alam pinuh ku asih sajatining asih tanpa wenang. Bapa hatur nuhun parantos nyumponan sagala rupina disakolakeun supados tiasa jantan putra putri anu ngangkat harkat darajat anu jantan sepuh dugi ka dinten ieu nyumponan sagala rupi kanggo kabagjaan anu jantan putra sareng putri bapa dina danget ieu abdi nyuhunkeun pangahapunten ka bapa nyuhunkeun pangdoa restu ka bapa mugia rumah tanggi abdi aya dina karidhoan Allah subhanahu. Amin 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 ya rabbal alamin. Cekap dirangkul bapa dipeluk nyuhunkeun pangdoa anu pangsaena ti bapa nyuhunkeun kaikhlasan hati bapa doakeun mugia rumah tangga abdi tiasa ngajantenkeun rumah tanggi anu sakinah mawadah tur warahmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ieu mangrupikeun tanda baktus abdi anu mungkaran ka mama dina danget ieu abdi nyuhunkeun kaikhlasan hate mama mika nyaang mika asih mika dedeh ka abdi sami sareng mama mika nyaang ka putra putri mama sewang-sewangan abi nyuhunkeun kaikhlasan hate mama abi nyuhunkeun pangdoa ka mama mugia
Abi tiasa ngajalankeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin ya robbal alamin. Cekap Bapak, doa abdi masih keneh sami. Abi nyuhunkeun keikhlasan hati Bapak mikanya mika asuh, mika dedeh, mika welas ka abdi. Doakeun abdi Bapak, doakeun rumah tangga abdi. Mugia rumah tangga abdi